urang hanca deui carita nu katunda dina dinten nu parantos kalangkung. Ruyung Kawung iasana Sukandar dina seri atanapi bagian ke-15 nyangakeun Ari rongheap daratang kabeneranana teh pangeus si imah keur ting rariung ngadago magrib. Maeroh katut Nyi Mirah sarta Nyi Umi ting korejat ngabageakeun nu datang. Bari rungah ringeuh lantaran pasuta dibarengan kudu Jajaka. Tiluanana pada paranglingeun atuh nu mana ari karna. Ku kitu teh mah papisah lain mangsa sakedeung-sakedeung. Apan waktu ini dibawa ku akina teh umurna kakara kurang leuwih 8 tahun karna teh ayeuna datang deui geus Jajaka. Ngan karna ngagentak muru ka Maeroh ngarabu dampal sukuna bari nyarita pegat-pegat tikoro ngadadak seuseut ka pegat ku piceurikeun. Ma, hapunten ma, rumaos abdi tamelar nembe ayeuna tiasa nepangan ma. Karena Maeroh ngarangkul rada kagok rek nyebut ngaran teh. Puguh sidik ieu mah lain karena anu sajati. Sakadar anak kukutan nu make ngaran anakna pribadi anu leungit, tapi naon nu jadi sabab manehna sorangan banget dengarti. Mun keur waktu baheula kacida miceceubna ari ayeuna bet ngadadak jorojoy aya hatenya Dedeuh asih teu beda ti ka anak sorangan bae. Teuing pedah gambaran karna anu saknyana ayeuna geus leungit tina figura hatena. Atawana memang mireungeuh anak kukutna nu sakitu sumujudna ka manehanana. Teuing teu bisa dipaparah marga lantaranana kaayaan hate Maeroh waktu harita. Bagea Ujang, geuning geus kalughug jangkung. Alhamdulillah ya bisa tepung di jeung emak Ujang. Nini Aki daramang jalu. Daramang Nini Aki. Maeroh nuluikeun caritana bari ramiksak ku Cimata heug sirah karna nu keur nyuuh teh dicengkatkeun. Daramang mah waktos ieu mah mung biasa we Nini aya kasauranana cenah palai penak sareng Mirah katut Umi. Tang tu puguh baheula uningangeunana sasat keur leutik keneh pisan atuh Kasep. Puguh ge ari pajauh teh kieu hese papangi. Pokona mah emak teh pisan kaingetan kalau jadi kolot ieu teh. Ari Mirah jeung Umi barang mireungeuh Jajaka anu saurang ngarontok ka indungna hatena geus teg we. Geus teu mangmang deui yen ieu teh lanceukna. Janta parah deui gabrug bae duanana ngarontok bari tinggararo. Kang Nana, haturan Kang. Haturan. Ya abdi Kang. Umi sareng Mirah. Mirah, Umi geus lalanyang geuning ieu teh nya. Karna gancang mali kerwek kana sirah adi-adina. Heug diusapan deudeuhna keranan. Duh, asa pangling Kang Nana teh geus teu otot leho geuning ayeuna namanya. Piraku atuh Kang Nana. Tos gede ayeuna mah Umi teh. Tos gede atuh Kang. Umi namalang red kawidarma nu ti tadi geus anekak sila nyaksian nu keur nyacapkeun ka sono. Kalius Umi ngabalieurkeun beungeutna rei bareureum ngarasa era parada diungkap Rusiah zaman keur budak meureunnan. Da maklum Umi teh geus rada gede ayeuna mah geus gede, geus kasebut mojang, geus kasebutna parawan. Ari Mirah mah ukur ngadelek digonyak kudu jadi lanceuk teh. Manehna mah lungguh sarta gede pisan kaerana. Mu nyarita saperluna henteu gerecek saperti Umi nu jadi adikna.
memangna ia dilanceuk teh sifat-sifatna kacida bedana. Mun mirah malunguh ari umi mah sabalikna wanter pertengtang ludeung makalangan jeung nu kieu-kieu teh gancang wawuh puguh manehna mah sonagar pisan. Katurug-turug pinter nyarita deui umi mah. Pangaruh bibir kicuk meureun sigana mah. Ari Pasuta nu barang mireungeuh kumaha sikep nama Eroh dina umakuna kakarna. Lain deui ngarasa bungahna. Nu ti samemehna mah kacida ngarasa sumpegna lantaran geus kanyahoan puguh pamajikanana mah taya pisan kanyaahna kakarna teh. Malah waktu mirah ngebrekeun kahayangna supaya nyusulan karna kabumbulang sanajan henteu pok tapi riuk beungeutna mah Eroh geus bisa diteguh yen manehna mah teu panujueun karna rek diteang teh. Tapi ayeuna kalawan dadak-dadakan pisan budi parangina jadi robah kanyaah sarta kadeudeuhna eces ebreh geus teu kudu disangsikeun deui. Lahirna mah Pasuta teh ukur ngagelenyu we bari panona ramisak beus ku Cimata. Tapi ari hatena mah jumerit muji syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Nu tos mengkolkeun hatena nu jadi pamajikanana nyaeta mah Eroh, dikeresakeunana teh ayeuna jadi robah patekadanana. Daek neuneun kanyaah ka anak kukutna anu mun ditilik lakuna dilinyepan pasang petana mikanyaahna teh lain nu dijieun-jieun ayeuna mah. Ari ieu si Ujang teh saha teh ya abahna ieu teh? Ma Eroh nanyakeun bari ngareret ka Widarma. Ieu teh Ki Widarma, anak murid Abah Ucid ieu teh. Ngahajasina milu pikeun piwatureun si Ujang engke ari balik supaya henteu keungeun di jalana kitu maksudna teh kitu ieu mana har. Nah si Ujang teh rek sina kabungbulang deui kitu. Ma Eroh nanya semu kaget. Ari kahayang abdi mah geus bae sian di dieu. Hararese hayang papanggih ari pajauh teh geuningan jeung budak teh. Ieu mana hawatos atuh abah jeung emak mangkaning tos sarpuh pisan apaan. Sina ngali we atuh aki sang neni teh ka dieu abah. Mirah milu nemrong pokona mah ngarah bisa saendeng-endengna rerejeungan sarta padeukeut jeung nu jadi lanceuk kitu maksud mirah mah. Nya padahal di ditu oge nungguan naon atuh. Di dieu mah kaurus-urus ku urang atuh apana. Ma Eroh mairan kahayang anakna. Kitu pisan kahayang abah oge. Nganya eta atuh dak lah. Aki mah beda deui kepalaena. Saurna ge moal ninggalkeun lahan karuhun cenah resep kitu we, resep ngebon. Tatanen si abah mah. Aki mursid kitu tah. Kahayang urang mah kitu ngariung jeung urang ngan heuda kumaha teu bisa nyarek geuning kahayang kolot mah. Ari dicare ku urang teh. Da sok beli geuning manehna teh. Pajarkeun teh teu bisa teu betah cenah hirup di urang teh di kota teh komo. Mending di dieu we di lembur sorangan cenah. Kitu si Aki teh. Pasuta ngajawabna bari terus ngahuleng. Kawas-kawas aya anu keur dipikiran. Memang teu salah. Manehna jadi kasuat kaseuit eling ka tempat asalna. Ka tempat karuhun balik geusan ngajadina waktu ngagubrag gelar kadunya. Kapan nya diimah nu ayeuna dicicingan ku indung bapana. Tapi dina sakalieun kasaba saperti nu kakara cikeneh kalakonan kalembur teh taya nilamna saeutik-eutik acan. Ngan ayeuna barang kasubat kasabit dina obrolan hatena jadi nyeredet oge make boga rasa hanyakal oge kamari ieu teu terus ngapruk ngadatangan tempat-tempat baheula nyaeta pangulinan zaman keur budak kokojayan di wahangan eak-eakan di samparan bari anjeut dina tonggong munding.
teterekelan dina luhur tatangkalan neangan sayang manuk. Cindekna ari diinget-inget mah beuki lila matak beuki namahan kagagas. Sok hayang jeleg deui bae jadi budak deui hayang hirup sabaheula. Nu digugulungan karesep jeung kasenangan tara ieu mikiran kasusah saperti ayeuna. Bawa Kang Nana oge engke teh teras mewok di ditu nurutan aki panginten Kang Nanya. Umi ngageuh-geuhkeun ka Karna bari nyerengeh seuri leutik nembongkeun kempot pipina. Nya moal meunang atuh ku emak. Malah aki jeung nini oge engke marek dipaksa bae sinang alih ka dieu ieu teh. Maeroh dari anak nyaritakna saolah-olah megat raratan bisi anakna aya maksud rek tetep bumetah di paki bulan. Ngadenge carita anu jadi pamajikan kitu teh pikeun pasutama beuki tambah-tambah bae ngarasa suka bungahna sarta hatena mah henteu potot-potot muji syukur ka pangeran lantaran tetela ayeuna mah maeroh teh beuki ebreh mikanyaahna ka Karna natrat dina ucap-ucapanana. Waktu Surya ti heula mang pretea lantaran rek dikerepuk ku Panuria sabatur-batur. Lantaran geus kumalancang rek ngaruksa kahormatanana Nyi Eda sarta geus nandasa ka Jaja. Sadatangna ka imah teh terus bae manehna ngadoni kanu jadi bapakna majarkeun teh cenah manehna teu bepuguh ngadon dikerepuk ku urang lemur. Nyaeta lemur peuntaseunana. Piraning nu jadi alatan mah nanya ka hiji budak parawan. Nah anak beryek teh diraponan kalaban diluluguan ku Panuria. Teu sirikna salembur kabeh pada ngaraponan ka manehanana sabedog-sabedogna. Malah bari jeung nangtang sagala rupa kanu jadi bapakna. Kitu ngadonina Surya ka bapakna teh. Atuh adat-adat jalma barangasan. Nu babarian naker ngulit bawang puguh we bapakna Surya teh nu tayalian tibah jagur baba kukutna maksudna teh lain deui nafsuna. Memang manehna nyahoeun yen Panuria teh baretona kungsi kadeli dina balikna deui ka lemburna teh jadi beda legeg beda tagog malah pigelang leungeunna oge jadi rimil ku gelang bahar. Tapi teu ngandung harti yen Mbah Jagur kudu cicing ngeunah meunang panangtang teu nu jadi lawan teh. Mbah Jagur teh ya atuh amek wae manehna mah. Komo ieu mah bari jeung main koroyokan sagala kanu jadi anakna. Anu pikeun Mbah Jagur mah geus cukup jadi tangara yen Panuria teh kudu diberesan. Sakurang-kurangna kurusina sembah jongkok ka manehanana. Lamun teu kitu nyawa taruhanana. Panuria kudu disingkirkeun teu meunang lila-lila ku melenang di alam dunya. Basa baheula manehna ngejat ti Cicapar lantaran kasoran ku Pamajid. Sarta sanggeusna ngalaman gagal ngarebut Wijana lantaran teu ku hanteu ngadon Pasaranog jeung Aki Mursid. Manehna teh terus bae ngabeng beos balik ka lemurna, nafsuna hayang males kanyeri ka gumilar reg ngadadak musna. Ari lain ukur mangen mah dina ati. Lantaran ayeuna mah geus taya untupan atuh. Ku Pamajid geus eleh kalawan mutlak. Komo deui ku gumilar nu dianggapna boh wabesen boh jajatena leuwih luhur tibatan Pamajid. Komo sanggeus manehna ngalaman asor ku Aki Mursid. Hatena beuki ngariut bae, ieu teh mangrupa hiji pangalaman anu kacida pahitna dina sajarah kahirupan Mbah Jagur. Kakara ngalaman asor terus-terusan. Ras inget ka budak lalaki anu menang nyokot di lemur gadog teh ya. Nyaeta karena asli anakna Pasuta. Di bawana teh sasat lain ngahaja lantaran pahili nyokot tapi teu nanaon. Budak teh kumanehna teh terus dimemule malah ayeuna mah timbul pikiranana budak teh rek digemleng nya-nya
sugan bae budak teh pagagedeanana bisa dipake tanggalan pikeun males kanyeri ka musuh-musuhna. Disaprak boga pikiran kitu karena teh nu ngaranna geus diganti jadi Surya nyaeta ngalap ngaran Mbah Jagur waktu keur ngora. Teu sidikna unggal usik taya tempo pikeun ngasot taya waktu pikeun ngajentul teu puguh terus digemleng luar jerona. Geus puguh jasmanina diwarah ku rupa-rupa ilmu panemu gerakan lahir pikeun ngabela diri. Rohanina oge terus dilatih ditempa supaya jiwana kuat. Dijejelan ilmu-ilmu anu teu sautik nimbulkeun kakuatan sarta tanaga batina. Cinek nama sagala ilmu panemu jampe pamake anu geus kapimilik ku Mbah Jagur ditamplokeun kabeh dipake ngeusian badaniah katut jiwana Surya. Nyaeta anak kukutanana anu aslina mah Karna nu sajati anakna Pasuta teh ieu Surya teh. Da karna nu ayeuna mah nyaeta Wijana anakna Gumilar anu leungit teh. Memang Surya anak kukutna Mbah Jagur teh memang geus diancokeun dina hiji waktu. Pasti Surya teh rek diperih pati diperes tenaga pikeun ngayakeun balitungan jeung kabeh musuh-musuhna Mbah Jagur. Di antarana nyaeta Gumilar jeung Pamajid. Kaki Mursid lantaran teu nyaho ngaranna sarta teu kanyahoan ti mana lemurna. Kumanehna cukup rek disina mulangkeun kanyeri ka urang gadog. Tuman Pasuta teh sina binasa kudu jadi anakna sorangan cenah. Ongkoh Wijana ge lamun ku Pasuta teh dipulangkeun ka Cicapar pasti bakal terus dikukut ku Pasuta. Surya, kumaha tingkat pangabisana si Nurya teh? Hebat oge ha? Mbah Jagur nanyakeun harita teh poean Surya laporan bebeja tas dilaponan. Hanap keneh bah. Hanap keneh bah. Surya nemalanana bari jeung tungkul. Sanyana mah rada bingung nerangkeunana puguh tacan adu hareupan atuh. Ari lain jeung Jaja mah anakna Panurya. Nah atuh, nyebut hanap keneh mah make ngejat ha? Teu kuat. Nyahon jadi bapa ditangtang ieu mah kalakang ngaci rada kumaha ieu teh. Mbah Jagur nanyana mani nyereng-nyereng be pokona mah ngarasa gemes ka musuh anakna make wani-wani nangtang sagala kawas anu geus teu lebareun ku nyawana. Nya tuh da dikeun puku salambur mah tuh bah. Sakieu oge untung abdi teh tiasa wangsul. Kirang-kirangna milikna mah lah tangtos ka batang we di lembur batur sigana mah. Bener-bener kurang ajar si Nurya teh. Teu nyahoan meureun yen ujang di anak abah meureunnya. Teu nyahoan ye jelema teh jiga nama yo. Mbah Jagur ada sareh ayeuna mah nyaritana. Kuningangeun abah. Apokna oge. Duh, baheula cenah Mbah Jagur teh jago so teh baheula cenah. Ayeuna mah mung kantun bangkarakna cenah. Manya. Bener nyari lagi itu Surya? Laras abah eta teh. Lain si Siwo abdi mah. Kitu nyariosna cenah teh jalmi teh. Loh. Matak pika sebelon ieu mah ya. Bener nyari tanah? Laras, kitu pisan bah. Kitu pisan eta teh. Tetela si Nurya teh hayang diwarah nya ieu mah ya. Ayo tuturkeun ya. Cuman orang tumpur reskeun montong di sesa-sesa jelema kitu mah. Mbah Jagur bener-bener kahudang deui nafsuna. Teu ngalobakeun deui omong kecrik bae manehna turun ti imahna bari ngacewang anakna supaya nuturkeun. Sabalikna Panurya barang geus bisa nganyahoankeun yen nu rek maksa milu sanyeedah teh sanyatana anakna Mbah Jagur lain deui ngarasa reuasna. Lantaran pikeun lembur-lembur nu sagagampar jeung lemburna Mbah Jagur mah kabeh ge eueuh anu bireu. Yen Mbah Jagur teh hiji jago anu teu bisa dihina basa. Sahao kadua gaplok.
lamun kasih geng hatena teu ingis ngajak rerempon narohkeun umur komo ke rempeg keneh murid-murid nama Bah Jagur teh kasohor pisan teu sirikna saban usik manehna nandasa jelema ngan sakadar alatan anu teu sapira salah harti atawana salah sangka geus cukup pikeun Bah Jagur mah manehna kudu bae ngajakeun balitungan anu mamalana teu kurang-kurang anu ngalepaskeun nyawa atawa copelna tanpa daksa saumur-umur kitu adat Bah Jagur. Ieu sababna nu matak barang datang ka lemur teh terus manehna mah ngayakeun babadamian jeung batur salemurna. Babakuna mah jeung bapana Nyi Edah kudu kumaha nyang hareupanana lamun seug Bah Jagur ngontrog ka lemurna. Lantaran saeutik oge moal bisa dibawa badami Bah Jagur teh. Ngelehan maneh bakal ditindak. Ngalawan mah sumabona anu matak meni ngalawan ngan kumaha carana lantaran sanajan dikerpuk ku salemur oge manehna taya untupan baris bisa ngelehkeun Bah Jagur. Kalah ka matak nimbulkeun korban anu tangtu lain saeutik. Kang, urang pegat di jalaneun tah ulah diberi kesempatan asup ka lemur. Hadang ku 7 atawa 8 lalaki petingan mah. Lamun urang teh teh teu kuat nu di lemur tangtu aya kesempatan pikeun nyalametkeun dirina. Ceuk Bapak Samsi nyaeta bapana Nyi Edah mere saran ka Panuria. Kapikir ku sarerea yen teu aya deui jalan nu leuwih alus. Saur Manuk pada ngamumpakatan kana sarana Pak Samsi kitu. Sanggeus dipilih 7 lalaki nu sakira bakal bisa diandalkeun di antarana Panuria jeung Pak Samsi Katut Jaja. Nu harita geus jag-jag deui teu asa teu sakarakara atuh harita mah. Teu ngalobekeun deui polah bring bae nu 7 teh ngajugjug ka sisi lemur pikeun ngahadang Bah Jagur bisi datang poe eta. Teu salah tina sangkaan kakarage Panuria sabatur-batur reureuh sakedeung anarong heap teh Bah Jagur datang bareng jeung Surya sanajan tadi geus buleud oge yen Bah Jagur teh rek dising hareupan lawan sapinuhna hate ari geus rog mah mireungeuh jirimna. Teu wudu hate teh make ngageter oge. Cacakan lamun teu kagok sarta teu sieun disebutkeun hayam lisung mah. Aya ti antarana anu geus kokoplokan bujurna bari suku merenyeng ngajak lumpat. Si Nuria dade keur ngadago kaula murunya. Keur ngadago kulanya. Bah Jagur ngarandeg serina oge geus matak maruringkak bulu punuk atuh. Memang laras nun. Namun sane saja maksud awon Bah Jagur ieu teh. Panuria nemalan sare kesuganan bae Bah Jagur bisa dibawa badami. Sanajan ieu teh ipis-pisan harepan puguh Bah Jagur mah teu ngartieun kana babadamian pantrang pikeun manehna mah. Teu perlu api-api Nuria. Kaula oge geus ngarti lain maksud goreng, Geus ngarti ieu. Nah, ieu teh megat di jalaneun teh lain maksud goreng. Dasar manusia werek mah lain manusia degejeug Kuring teh bandek nepungan di dinya. Nah, di jalaneun dipegat ieu. Berarti geus maksud goreng deuleu-deuleu, Omongan Bah Jagur pinuh ku panghina pisan. Memang saradasna Bah Jagur kaula mah teu pisan-pisan gaduh maksud awon sun. Teu perlu loba bacot Nuria. Ayo sia geura budi lamun nya sia lalaki. Bah Jagur tinimang benang dipeper mah nafsuna kalah ka beuki ngagedur. Disangkana omongan Panuria kitu teh ngan sakadar rek nipu malulu. Tapi Panuria tetep sareh pikirna sateasna oge hate jelema moal saperti teasna batu. Sugan be dibaba leuleuy mah teu murugul teuing nafsuna. Ngan orok kaya Jaja ngarasa teu tahan barang bapana terus-terusan dihina kudu jadi lawana. Teu anta perah deui ceuleng bae manehna luncat ka hareup bari ngagero.
Hai, Andika nu teu perlu loba bacot mah. Rek naon perluna pangna joro-joro ka dieu ha? sia saha sia teh? Wani calangap. Aya teh nyarita aja teh. Ngomong palaya-palaya dulu sia. Saha sia teh? Bah. Eta mah bagian Surya eta teh anakna eta ta. Anakna Nurya ye bagian Surya eta mah ye. Jelema palaya-palaya kitu atuh. Aduh, jejebolan sia wani calangap deuleu sia. Jeung kuring ayeuna mah ye. Surya rikat luncat ka hareupeun Jaja. Sarta teu anta parah deui ngan hiuk bae ngirimkeun panimpugna rek ka hanca cukang irung hari teh. Rasakeun ye kurang ajar. Hep. Iya. Memang sia lain jejebolan, geuning sia make kabur deuleu. Ayo jeung kuring ayeuna mah urang patutunggalan ye. Sok ulah diangar masih Jaja sieun ye. Hap ya. Jaja teh eleh rikat luncat ka gigir dina gerakan ulin pentas. Bari satekah polah nyamar sukuna nu jadi lawan. Ngan orokaya Surya oge ayeuna mah geus boga pangalaman sakilat manehna ngarobah kuda-kudana, ngageser mundur ka tukang ngabarengan leungeun katuhuna. Nu ayeuna geus ngahiuk rek meupeuh suku katuhu musuh anu rek dipake nyamber. Tapi Jaja teu bisa katipu ukur ku sakitu. Manehna ngagentak narik deui sukuna. Bari ngaragragkeun awakna kana taneuh. Leungeun duanana dipake nahan sedang jampal suku kencana teu katiten ngaheat nejeh gadok nu jadi lawan. Tapi Surya nu memang geus asak didikan sarta latihan dina nitenan gerak-gerak ti musuh, sanajan leuir manehna geus hasil nyalametkeun gadokna ku jalan ngadangheuakeun sirahna. Tapi Jaja anu geus ngarti kana gerakan nu jadi lawan, sakilat manehna ngasupkeun dampal suku katuhuna dipake mapag careham kenca musuhna. Nu kaayaan posisi badana doyong ka hareup sarta semu-semu ngagaleong ka belah kenca. Anu tumrapna ka Surya sakali ieu mah geus teu bisa naon-naon deui, iwal ti kudu narima kana nasibna manehna ngakeblak grag-grag ka tukang. Sabot awakna ngoleang keneh Jaja ngagentak ngagurinjal hudang. Sakilat dua leungeunna nyamber sukuna nu jadi lawan. Ari kerewek terus bae ditotongkeun atuh kalawan teu loba deui pamolah badan Surya nu rek ragrag teh ayeuna mah jadi ngoloyong. Anu saterusna huluna neungar tatangkaran pager jalan, awakna sapotong ngakebros bubus ka jero. Nya ceuk kuring oge kumaha? Rasakeun sia ha? Rasakeun Surya. Ari Bahjagur di barang anakna der patelak oge kalawan teu ngalobakeun deui omong, seak bae manehna narajang ka Panurya ngagunakeun leungeun kencana rek ngagampleng kana careham. Orokaya Panurya oge henteu cileureun ngagentak manehna ngabalirkeun beungeutna di barengan kurobah kuda-kudana. Munur nyerong puguh ge eta mah ngan saukur pancingan. Sakilat leungeun kengkongna nu teu siga-siga ti walakaya teh ngahiuk rek ngababuk hulu. Panurya ngaranjug greuwas tapi manehna teu leungiteun akal ngagentak ngalelepkeun badana terus ngajaul ka tukang bari nejehkeun dampal sukuna kana kekemplong lawan. Bahjagur ayeuna mah anu ngaranjug memeh bisa naon-naon dampal suku musuh geus ngajedak manten. Anu akibatna teu bisa ditawar-tawar deui badan Bahjagur ragrag ka tukang katipu atah-atah ku gerakan musuhna dina ulin tanah seberang teh hasil guguru ti pangumbaraan Panurya teh. Cerejeg Bahjagur hudang deui. Maksud mah rek terus narajang ka Panurya tapi batur-baturna Panurya henteu ngantep. Breg bae Bahjagur dikerpuk pada nunguk pada ngakebuk di raponan teu beda ti ngepung bagong lantaran diantep oge lain antepeun. Geus sidik maksudna rek ngabinasa dibawa leuleuy teh kalah kabeuki muncugu ka luhur. Atuh Bahjagur amarahna mingkin rongkah. Keur mah manehna ngalaman make ngajurah roh, turug-turug ka tempo deui anakna ngaron tibabes kana rungkun pager jalan.
Derbay manehna ngamuk nguwak ngawik bener teu beda ti Bagong Bayangan anu di anjingan. Suruduk manehna dina gerakan bogo ngamuk nu ditarajang sakaligus duaan rebah. Seak deui malikan ayeuna mah dina gerakan badak cehya. Nyuruntul bari dua leungeunna motah mubak mabuk kagigir. Nu keuna ku panarajangna kabeh oge eueuh nu nyangka. Eueuh nu mangga pulia ting carungkel rarebah. Teu beda di tangkal cau nu dituar ngan Panwurya jeung Pasamsi nu masih keneh belejag teu kasabot kucula badak. Cung cacing cetna rada lingas henteu gampang-gampang kabeunangan ku panarajangna Bah Jagur nu petalakuna memang geus ancur-ancuran. Kurang ajar sedon. Rasakeun sia syok ya. Hayo ngerepuk aing deh. Rasakeun sia pangawasan di aing deuleu sia. Ngadon ngerepuk deuleu. Dasar jelema eregejel deuleu sia. Ya. Hiu dengan kengkong Bah Jagur rek ngahanca beuheung Panwurya. Panwurya rikat ngalegot bari ngasupkeun pereupna rek ngahanca iga burung. Sakali ieu mah nu jadi lawan teh kalaka ngangsrod maju kawas nu ngahaja rek nyebakeun iga. Sedeng leungeun kengkong Bah Jagur terus nyuruntul ayeuna mah rek mapeg hulu, tapi Panwurya leuwih ti heula geus ngarti. Memang musuhna teh ngahaja mikeun igana lantaran aya anu diarah nyaeta hulu manehanana. Inget kadinya ngagentak Panwurya ngajaul ka tukang lantaran dibalitungkeun untung rugina. Bener manehna bakal hasil notok iga burung musuh nu akibatna paling-paling ukur seueul, tapi sirah manehanana pasti bakal kabeunangan anu akibatna piraku teu beulah sirahna sarta polokna bujrat-bajrat kaluar. Tapi Bah Jagur teu cicingeun. Mireungeuh nu jadi musuhna ngejateh terus manehna nyusul tepus orok kaya Pasamsi teu cileureun. Manehna ngagentak ngirimkeun panimpugna anu colna ti gigir rek ngahanca careham. Rasakeun ya. Hap ya. Nu daek ti daek kapaksa Bah Jagur ngarego leungeun kengkongna ayeuna mah robah tujuan rek ngahantem sirah Pasamsi. Tapi duaan batur Panwurya anu geus hasil harudang deui ngagentak babarengan ngayakeun pararajang ti tukangeun. Surti yen tongongna diancam bahaya, rikat Bah Jagur malikeun awakna bari ngageser ka tukang ngan orok kaya peureuk Pasamsi geus teu bisa disinglar deui ngahkan hulu teu wudu oge mata lieur puguh ditimpuk satakerna. Rasakeun ieu kurang ajar. Hap ya. Gelo sia. Ngabongohan ka aing deuleu sia. Bah Jagur ngarontok ka Pasamsi rek mariskeun beuheung ngarasa gemes dumeh huluna kabeunangan dibentur. Tapi Pasamsi oge lain budak kamari ieu atuh. Ngagentak manehna luncat ka gegir. Bah Jagur teu mere kasempetan rikat manehna nubruk dina gerakan Bagong Bayangan. Panwurya nu geus surti yen Pasamsi keur diancam bahaya sakilat manehna luncat bari nyamberkeun tajongan kana iga burung lawan. Bah Jagur ngaranjuk deui bae atuh ngaranapan pararajang nu teu disangka-sangka jaba lain deui seueulna karasa nyelek kana angen. Cul Pasamsi rikat manehna malik anu saterusna luncat dina gerakan mau ngarontok rek ngarekep beuheungna Panwurya. Tapi baturna Panwurya nu sajen anu jumlahna opatan ngagentak narajang masing-masing ngirimkeun panonjokna kana badan Bah Jagur anu antukna jaba awak bukbek kabeunangan Bah Jagur teh ngakedebut ragrag nang kuban. Urunjung deui dampal suku Panwurya ngapeletuk kana sirah. Tapi Bah Jagur memang bener-bener kuatna luar biasa sanajan bari jeung teu puguh rarasaan manehna ngagentak kanggo nyal hudang. Kurang ajar sedon. Dikerepuk sia. Teu kaci deuleu sia lah. Ngarepuk jelema. Kurang ajar setan sia. Kumaha we carana tulah saakal-akal deuleu sia. Sia wae jiga Bagong Bayangan deuleu sia. Gandeng sia Samsi. Rasakeun sia kurang ajar sia. Di sajen pihak nyaeta Surya nu tadi tibebes kana rungkun pager jalan manehna geus ngajereg-jeg deui hudang. Kacidang ngentapna tacan naon-naon manehna geus nubruk pager wiwirang di kolong catang jaba disaksian ku bapana sorangan. Ulah waka bungah jaja.
Sakitu mah dewek teh merehat teh deuleu sia. Merehat teh deuleu. Surya ketakna mah teu eureum nya teu euleum-euleum. Tong kalah kabacot, sore kumaha. Ku kaula moal burung ditane. Hayang dibabaskeun deui kana pager ha. Peta lakuna Jaja mah panas naker. Ngomong paraya-paraya kitu tak kabur sia kurang ajar. Coba sian montong ngejat arinya masih lalaki ha. Surya nu geus teu kuat nahan nafsuna. Sakilat nyirimkeun jurus gugur gunung harita teh. Rasakeun kurang ajar ye. Heup ya. Memang dewek lain bikang deuleu. Ha? Lain bikang. Coba we ragap ku sia ari bisa mah. Ngomong tayo kabatutna deuleu ngomong palek kitu mah jiga peuyeum sia mah ye. Untung tersebut tahu oge ye. Tahu tapi beracun deuleu sia. Jaja na malang bari ngalegot miceun panimpug. Srog manehna kuda-kuda deui nyang hareupan kalau jadi lawanna. Tacan males di arah musuhna supaya kalap. Lantaran ku manehna geus karasa tingkat pangabisaan nu jadi lawan teh memang saluhureun. Montong tak kabur babi. Diwajak sia ku aing ye. Hap ya. Surya nyeprutkeun deui jurusna ngarasa panas lain di kieuna asa pisan dijieun budak rodek hulu kudu jadi lawanna teh. Hai. Diwajak sia babi sia. Ku aing ha. Tadi nyebut anjing, nyebut sato ye. Ayeuna nyebut babi. Manusa deuleu aing teh. Nah mata sia teh geus bolor, ha? Manusa ieu mah, ha? Telewa Jaja beuki matak ngenta bari ngomong teh manehna rikat cingkrak ngepeskeun para rajang. Neuleuh sikep Jaja bener-bener kawas nu ogado. Lain deui tumrapna ka diri Surya. Teu beda ti Bagong Bayangan memang saluyu pisan jeung gerakanana anu harita digunakeun. Surya nyuruduk bari meberkeun dua curugna. Teu beda ti Sihung Bagu. Kalawan tenang pisan Jaja rikat nyingcet bari ngababukeun leungeunna kana punuk. Creng. Luncat deui kagigir dibarengan ku tajongan kana iga burung. Tapi Surya nu memang lahir batinna geus cukup digemleng kudu jadi babana. Sagala para rajang musuhna teh teu dirasa ieu. Terus bae manehna nyuruduk bari nyelocoskeun dua ramona keun sakatuhu. Maksuda rek ngakat iga nu jadi lawan. Kamana ngejatna Jaja terus ku manehna dituturkeun. Anu antukna Jaja jadi kawalahan lila-lila mah tanagana leuseuh oge balas cungcat-cingcet acereng-acerengan nyingkahan para rajangna begu ngamuk antukna Jaja. Mojok kana sisi pager jalan bari napasna geus renghap ranjung. Kamana sia awas dituturkeun ku aing. Hep ya. Panurya nu harita geus padungdung deui jeung Bah Jagur. Kabeneran manehna keur nyenghap lantaran musuhna keur ditarajang ku batur-baturna. Red manehna ka anakna anu keur renghap ranjung nungu-nungu nasibna. Baris disuruduk Bagu teu panjang mikir. Seak gajeleng bae Panurya luncat ka tukangan Surya. Tetap pasini deui ngan habek bae Surya dipepeg punukna. Tapi estuning mata kaget jeung tinimang ngarempeyek mah Surya kalah ka Malik. Sebuk geduk. Badan Panurya ditubruk. Ceres, ceres. Dua curug Surya ngahanca dua gigirna Panurya ting belebes di antara iga-igana. Anu akibatna hebat oge Panurya ngacengkang bari ngoceak. Getihna ngaberebei kaluar tina sela-sela iga ngalemereh maseuhan dua gigirna ngabeuleuh beureum. Aduh, bah. Cek aing oge. Eueuh anakna beunang bapana lulus ya. Hep, ya. Jaja geus hasil bisa disalametkeun, tapi Panurya akhirna nu jadi korban lantaran ngabelaan nu jadi anak. Ukituna Jaja jadi gelap mata. Geus teu make ijiran deui sabrut bae manehna narajang musuhna anu harita masih keneh nonggong. Bari ditekuk punukna curung kunung Surya diangkat semu hampangeun pisan. Diantap parah deui ngan gejret bae ditinggangkeun satakerna. Tacan ge bisa hudang ku Jaja gancang dirontok awakna ditinihan bari sirahna didagor-dagorkeun kana taneuh jalan anu renyul pinuh ku batu.
Puguh we sakedapa mah Surya teh teu pisan bisa walakaya. Eger mah dibongohan tutug-turug-turug terus dihanca teu dibere kasempatan pikeun meta nu antukna Surya ngaleh-leh teh dayana. Aduh, setan sih. Rasakeun sia kurang ajar. Iya. Didagorkeun ku aing. Ampun. Rasakeun sia bapak aing ku sia dicolok igana deuleun tuh tinggal itu ngajongkeng ieu dieu. Awas ku aing. Ampun. Bah Jagur nu harita keur jojoh nyang hareupan musuh salima-lima barang manehna ngareret ka anakna satengah keur disiksa ku musuhna sakilat manehna ngarobah gerakanana ngagunakeun gerakan korecer muih sanajan harita manehna tacar ngagunakeun bedogna leungeun kengkongna teu kurang-kurang hebatna sakur nu kabeunangan kabeh oge eueuh nu bisa nahan ting carungkel teu beda tinu dipentung ku gada beusi. Maksudna Bah Jagur harita hayang buru-buru ngelehkeun lawan lantaran mireungeuh nu jadi anak keur disiksa ku nu jadi musuhna. Tapi tacan oge musuhna ragrag kabeh, pokona mah pasamsi. Nu teu kira-kira lingasna teu gampang-gampang beunang ditarajang. Surya nu memang ngabogaan kakuatan batin nu kaitung hebat oge lantaran elmu batu karangna geus kaitung luhur tingkatna. Sakitu manehna geus bisa ngawasa deui dirina sarta teu antaparah deui krewek bae dua leungeunna ngarameus beuheung jaja dicekek satakerna kurimpal Surya Malik crok jaja ayeuna mah jadi nu ti handap beuletuk sirah jaja didagorkeun kana batu curung kunung awakna diangkat kawasna bae rek dibebeutkeun pikeun males lantaran tadi manehna kungsi dibebeutkeun. Panurya anu tadi namru harita geus nguniang ige grek hudang red ka anakna nu keur diangkat rek dibantingkeun rek nangtungna jadi tetulus podomang bae manehna ngaranang disangka ku Bah Jagur atawa ku Surya pisan tangtu Panurya teh keur salaton lantaran getihna oge masih keneh ngabayaba. Tapi kalawan teu disangka-sangka Panurya sakilat ngarabusuh ku Surya ditarik sakuat tenaga teu minge deui koleang bae Surya ti jengkang sirahna ngabeletuk kana batu. Sedengkeun jaja mah salamet teu kabawa ragrag lantaran manehna rikat luncat harita teh. Bareng jeung ngajengkangna pasamsi lantaran puhu cerina kababuk ku leungeun kengkong Bah Jagur. Ana purdul teh pangeuse lembur daratang sabedogna. Memang tadi namah moal milu ngabantuan tapi barang aya anu nganyahoankeun yen Panurya ngalaman namru. Tungtungna kabeh jadi nekat sejak bebela lain deui. Bah Jagur atuh ngaranjugna tadi namah manehna rek terus ngamuk bari ngagunakeun bedogna tapi ras kana ka anakna nu harita keur ngababengkang bari teu inget-inget teu panjang mikir deui gajreng bae manehna luncat nyamar Surya rigidig dipanggul belecet bae Bah Jagur kabur teu nolih ka pangeuse lemur nu ting corowok bari ngulang-ulang bedogna.